Diajarkan riungan nyiar ilmu kajengan, diajar silih tulungan lamun batur kabingungan. Upami urang keur bingung nega ka Allah nu agung, mangkade urang tong linglung Allah maparin pitulung. Allahu Rabbul Alamin mikanya jalma mu'min, pek pika cinta alamin ke di akhirat dijamin. Allah anu maha rahman janji bade maparinan kajalma anu ariman umat Nabi akhir zaman. Nabi anu paling akhir kacidanya ka fakir, tarapisan sindir sampir damelna solat jeung dikir. Nabi dipaparin gelar ku Allah nu maha akbar, disebatna raja sobar sabab tukang nahan lapar. Sobar ka bina-bina dihina te ku pamana, Abu Lahab kahijina Abu Jahal kaduana. Tetep anjeunna ngahurmat najan bade dikhianat, kapamanang umat-umat enggal syukuran jeung nikmat. Anjeunna pamimpin umat teu liren syukur nikmat, mika resep kanu taat dugi ka poe kiamat. Kangjeng Rasul ngawartosan kapamananya pisan, ku anjeunna diwartosan waktos bade maot pisan. Anjeunna nya kapaman dugikeun ka didekeman, manggera enggal iman kedasieun ku ancaman. Dipiwarang tengah waroman pura-pura ngagero, nyawa geus tepi ti koro daek iman bari ngagero. Daek iman waktu sakarat sieun ku siksa akhirat, siksa anu paling berat embung asup ka akhirat. Geus ditutup lawang tobat, nyawa geus nepi na urat, ti koro karasa berat sieun ku siksa akhirat. Mengpeng lawang tobat muka wargi anu merdeka, ka Allah ulah doraka lamun sieun ka neraka. Contona Raja Abraha, raja zaman jahiliyah, niat ngahancurkeun Ka'bah paehna sabab pamola. Allah marentah ababil sina marawa karikil, nyerang kajal manu bakti
harapana hayang untung ngalajur nafsu di jurung wani ka Allah nu agung anu akhirna tarutung tutung awakna harita ngagoler teu bisa meta bongan kabita ku harta eta kisah anu nyata eta jalma nu bedegong pagawean ngagarong akhlakna kacida sombong nu akhirna ngajolopong contoh anu kaduana Raja Fir'aun ngarana nu goreng tingkah lakuna ngaku pangeran manehna ka rakyatna teh marentah ka aing kudu nyarembah aing anu paling gagah pedah ku harta teu susah nu teu nurut ka manehna nyiksa nepi ka paehna teu aya ras-rasanana kejamna ka bina-bina mikang ewa Nabi Musa boga niat hayang nyiksa teu izin anu kawasa akhirna hancur teu nyesa ngudag-ngudag lulumpatan Nabi Musa teu ngalawan ngantos tugas ti pangeran piwarang nyebrang lautan ngudag Nabi jeung baladna bari nuturkeun jalana teu dipikir akibatna di tengah laut moderna marukana moal kojor ngarasa dirina sohor anu akhirna ngajolor hayang tobat waktu kojor sakaratna gegerungan hayang aya nu nulungan saur Nabi Musa bongan teu nurut kanu kagungan kapan anjeun teh manusia nu ngaku sagala bisa siksa anu loba dosa ti Allah anu kawasa matakan ulah adigum waktu ayeuna tong linglung pek sembah Allah nu agung mun hayang menang pitulung Allah nu bakal nulungan ka jalma anu ariman moal maparin ancaman anu iman pasti aman yu urang pada diajar taat tawakal jeung sobar ibadah sareng ikhtiar karena Allahu Akbar ka Allah ulah mantangul pek tingali akhlak Rasul sanajan teu bisa nyusul singker saatu tawasul ka Allah wajib percaya anjeun dat anu mulia ibadah ulah supaya mun hayang urang bahagia. Wallahu a'lam.